Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Putri Purnamasari ti kelas 10 IPA 2. Di dieu abi bade macakeun sajak anu judulna Bulan Masih Nu Baheula karya Rijal Sabda sareng Tanah Sunda karya Adjie Prosidi. Karasa ayeuna mah yan lalampahan teh geus natrat kajeueung di pengkolan bulan beungras keneh nyaangan lengkah gejet urang nu ngandelkeun gandeueung basajan yan bulan masih nu baheula najan cahyana dicangkalak katunaan wirahmana angger marengan rengkak urang nu estu rimbil ku harepan anu can kalakonan. Hejo pagunungan Paul lautan hejo Paul langitna hate kuring masing di mana kuring nangtung masing kamana kuring lempang tanah lembok tempat bumetah angin nyeot nyiu mantarang masing di mana anjeun nunjuk masing iraha anjeun cum meluk kuring mumpang kuring rek datang neulkeun tarang neulkeun jantung kuring tungtung tetepan kuring tungtung tetepan tungtung bedil ngincer dada kuring geus nyaksian getih ngabayabah getih maranehna nu mika cinta anjeun kuring geus nyaksian panon carlong tangga jasad nu ruksak ngalungsarna dada anjeun. Hejo pagunungan Paul lautan tayak kamarasan ngan katugenah hejo pagunungan Paul lautan tayak katentreman ngan ancaman ngan lantaran kuring cinta ngan lantaran kuring tresna langit ngibar lembur musnah jalan lecek ngabulung bungkak kota kembang berem buah biru kembang wera kembang jayanti tanah tempat kuring sideku ngurugan mun kuring tepi kapati.